ulang deui ieu jeung urang euy ayeuna teh urang teh rek ngagere deui baheula kungsi tah ayeuna mah euy ti mulai ngalaeupana gitu ieu teh rek ngalaeupan keuyeub leuleus euy gara urang tingali heueuy ieu urang jeung lanceuk urang gitu ka dieu tuh tah siga kieu ya tuh aya eta teh pamagaranana tah heuh katingali tah berarti biasa nama batu itu kalau aya keuyeupna gitu kelep leuleusna tah ieu jeung lanceuk urang lang tadi ditu tuh tah ieu keuyeupna teh keueupana engke ieu pamagaranana rek lumayan nya hiji tah jadi ngajungkatan batu kitu we najan anu eueuh pamagaranana oge jungkat we sugan aya gitu habis nu can apal tah ieu teh Cibaluk ngaran wahanganana teh ka ditu dari Sakamangan tah siga kieu euy jungkatan we terus batuna teh ieu ngalana oge kudu ulah beurang teuing lamun beurang teuing mah heuras nya nya heuras kudu isuk keneh jadi lamun tuh tah pamagaran deket pamagaranana nya pamagaranana ieu eta tah kayak leuleus terus sok gerak tuh lenyet gitu leuleus anyar megar tuh dak disebut kayak leuleus oge lenyet tuh geus euy geus loba tuh lumayan urang menang sakieu tuh ya geus urang nguseupeun ayeuna mah beurang tuh si kaburu beurang mah da kayak nguseupna moal seubeuh nya menang sakieu ge loba menang sakumaha tuh tingali menang sakitu eta eupan kereupan hungkul piraku teu waregnya tah ini rek cobaan ya jadi eupanan heula heuh useupna tah ieu dibagi dua cenah ieu kumaha eta teh ieu tah kana sukuna ge nggak siap ya teh gere-gerenya nah di dia ya yeuna ye yeuna nah terus eta teh kumaha teh geus dirojok-rojok kitu teh ya geus aya anu nyaut yang kayak ngajebrut nyaut teh aya nu aya laukna mah langsung nyangut lamun di ieu mah nya jadi rojokeun pinahkeun gitu itu nepikeun ka beunangan kita maju ka ditu tuh posisina nah bisa ngacleng kitu tuh nah beunang euy tuh ngacleng untung masih keneh beunangnya tuh lumayan ya menang hiji ya jadi dina akar ieu teh dina akar kalapa dihanapna dina urangeun euy heuh kira aku urang hayo wae ngajanteng ieu teh ngamera urang ge hayang itu colok heula heuh kana ya liang tuh tangga aya liang dina batu gitu teh rojokan gitu ngerajokan liang-liang ye mudah-mudahan pinah deui tuh menang kuyup euy nya nah haun atuh cenah kanibal sia teh head nya kuyup ngadahar kuyup kuyup teh ieu we colokan benang hasil benangan kuyup wae memperkuyupan wae benernya entan aduh kelot yang ngaceng deui euy keun ulah patah semangat leutik euy eta na laukna
jadi tengahit ya teh. Nah gara-gara deui liang-liang batu tuh tapi kaca kau usut nongke euy goblok teh antara ngait aja di sangut ngebada gitu biar teh ti dieu ye euy bebenanganna teh rojok-rojok deui euy nyaut bieu ge si goblok sugan mah beak deui upana panan deui nah hatinya deui kadel yang namanya kuyup nah euy kuyup imah loba. Nah da ieu teh euy geus rada beurang ieu teh perih beuteung jadi urang dahar heula we di dieu ye da mokol sangu mah tuh. Ya urang buka heula ieu urang dahar ningali kigireun wahangan daharna teh tuh. Ngajan-can bebeunangan oge laukna. Tuh we heula da aya sate tuh. Kumaha oge lah kocokeun we langsung di dieu tuh kumaha. Wah hese. Karek beres dahar bete urang bakok heula lah ngalinting heula ngole hese euy nyepanana duh kalem heula masuk dahar tuluy ngabakok kieu nikmati hirup tuh nyantai we bae itu beunangan oge nya ulah ketang hayang mebeunangan mudah-mudahan menangan loba menang-menang 10 kilo atau saurang berarti 20 kiloan aya meureun jualeun menang duit tak gitulah pokoknya mah usaha di lemur mah eta lauk eta teh ka video ini ningali hungkul kitu tuh menang sedek kieu euy badag sok ga reneng kenyeng pigelang leungeun geura tuh segede pigelang leungeun lamun geus badag kitu mah naon ngaranna teh boboso jadi bobosonya lamun urang dia menyebutna teh lain iya lain naon ngaran teh lain geleng nung sebadag ieu segede pigelang leungeun lah engke geura urang kararasep teh tinggal itu nuturkeun adon nyoro eupan we ka dieu teh teu maroa eupan aneh da kaget urang karek benang sakieu euy tuh lumayan we aya meureunnan dua oseun ieu teh tuh sangut deui kana badag halus tinggal itu tempat untuk eureun heula euy geus lohor lah ieu teh salat oge lah di mana we heuh keur kieu mah da baekeun heula meh garing baseuh euy hujan di palalur cah dengdeng tak nyebrang heula bi teh ka belah dieu da hujan isuk-isuk kahujanan ngopi heula euy yo menang nganyuk hasil we lauk geus bebeunangan kopi beunang batur mangarala keneh tong minuhan heula jukut tuh jukut meunang pan tuh sakarung itu terus heula we lah ke disambung deui iraha deui